Assalamualaikum Lur. Kumaha kira-kira nasib Abah Bojan ka hareupna? Tah, simak videona. Mengenai Abah Bojan di Persib, awalna mah ieu rumor teh teuing muncul ti iraha jeung ti mana. Awalna mah biasa wae nya, manajemen Persib oge awalna mah teu ngagubris lah, teu paduli kana eta rumor. Tapi makin ka dieu eta si rumor teh makin kenceng, makin hebat. Tapi ka pemain jeung staf kepelatihan oge rarapal gitu. Tah si manajemen Persib palaurna si rumor Abah Bojan dek dicopot ku timnas teh jadi ngaganggu ka konsentrasi para pemain, ka konsentrasi secara keseluruhan. Tah eta nu jadi dipalaurkeun teh. Tah teuing maksudna kunaon ieu rumor bisa aya. Nya teuing meureun teuing dihaja meureunnya supaya konsentrasi Persib di ACL 2 ataupun di Liga jadi saeutik gedena kaganggu lah. Tapi ceuk sumber anu bisa dipercaya bahwa si Kang Adit mastikeun bahwa si Abah Bojan aman nepi ka bulan Mei. Jadi artina bea kontrakna lain bulan Juni tapi nepi ka bulan Mei. Tah lamun dihitung-hitung nya si bulan Mei eta teh adalah masa-masa free agent. Artina lamun si pelatih atau si pemain teu memperpanjang kontrak, otomatis si agen anu bersangkutan bisa naikkeun harga, bisa mainkeun harga. Komo lamun si pelatihna prestasina hebat atau si pemainna mainna alus, pasti si agen mainkeun harga. Komo lah di bae dituna ya mafia-mafia anu bermain lah di masa-masa eta. Jeung pihak manajemen oge nya di dieu si Kang Adit manehna ge can bisa mastikeun bahwa si Abah Bojan diperpanjang atau henteu nya. Eta ge da nempo situasi kahareupna kumaha. Jadi kaayaanana jadi ayeuna mah fokus heula we lah anu keur berjalan nya ACL 2 jeung Liga. Anu pasti mah si Abah Bojan teh aman atawa non bea kontrakna nepi ka bulan Mei. Tah ku perihal ieu si Kang Adit mastikeun ayeuna mah ulah waka ngagubris masalah-masalah rumor bahwa si Abah Bojan dekap timnas lah ayeuna mah nu pasti-pasti heula we lah. Ulah waka ngagede-gedekeun si rumor eta. Tah mudah-mudahan kahareupna namun prestasi Persib alus atau kumaha teh di ACL na sukses, si Abah bisa diperpanjang deui, pemain-pemain konsisten bisa tetap stay di Persib. Tah kitu Lur. Ya, semoga terbaik buat Persib lah. Hatur nuhun. Assalamualaikum.